jur sa'ako. Jadi lamun batur nanya hiji dijawab sekaligus kabeh. Mimna adalah marad, jalmi gering menurut dokter, lain gering cek sorangan. Nah, jadi geringna cek dokter bahwa mane adalah gering. Nanu gering boleh ninggalkeun puasa ngaranna maradun. Marad. Kalau terus-terusan puasa bahaya. Nuka dua sin sapar jalmi nu ngayakeun perjalanan walaupun teu ngarasa capek itu boleh. Ieu bimakna rukhsah. Lain wajib, rukhsah boleh. Anu bagus mah puasa we. Maka di kitab Asbah wa Nadhair satu yang harus terus bertahan puasa. Walaupun ada rukhsah, yang satu mah kuduna puasa. Mana? Mullah. Awas. Kalau bah cerita safar di kitab Asbah wa Nadhair, mullah itu ditekankan puasa. Nah mullah teh supir antar kota, antar provinsi. Ayeuna kan urang safar ya. Ngaran safar ini ke Jawa Tengah. Ya, atau ke Cirebon atau ke Majalengka, safar 80-90 kilo. Urang kan tiba kermudik doang. Isukan Sawal di Imah, bulan haji di Imah, bulan bulu di Imah. Tapi lamun mullah supir emang enggak boleh. Lamun bulan puasa full, berpuasa podo aneh iraha. Ya bulan Sawal maneh nama nyupir, bulan haji nyupir, bulan bulu nyupir. Terus kira ada puasa tuh gitu. Tidak usah umur berpuasa. Makanya supir mah teu ngarasa capek. Ari urang mah ngarasa capek sebab as-safar bid'atun minal azab. Safar itu adalah secuil daripada azab. Lain seetik jelema baheula asal turun ti mobil ge nongkrong heula tawajuh ka Allah. Oe di jalan. Apa baru gitu ya? Uyang gitu. Adapun supir mulai masa haknya adalah hamil. Orang yang hamil boleh meninggalkan puasa. Masa jim tanya bagi para pekerja alju. Iya Pak, keyakinan orang alju deh sangat lapar. Tidak mengulang benar-benar lapar kuat pisan. Dan naon ninggalkeun puasa. Jadi pas taraweh atau sore urang niat berhubung capek 12 biasanya sahur teh 2 piring atau 3 piring ieu paberangan udang teh sahur-sahur acan. Dan terus digawe berat kan seperti di kota di nangarna peraturannya berpanggul itu kan berat. Ya, lamun lapar terus dipaksakan bakal bahaya. Silakan. Atau di sawah, namun di kitab yang ada tutolibin digawe di sawah, acul, adorong kebo, ya, adorong kebo, ya, adorong kebo, itu boleh tinggalkan, ya, niatnya mungkin di kodok alju sangat lapar, alju, jur, rodoah. Anu nyusuan anak lain nyusuan bapakna lain nyusuan salakina lain nyusuan anakna. Nah kudu dibaris bawahi ya nyusuan anakna bisi cek uang go berarti pemajikan duit kudu iya puasa aduh kade arrodo ya anu keur nyusuan rodo terus andai jur sa'ako Syekhul Haram jalma anu geus kolot pikun Syekhul Haram kolot pisan
Jalma nu sekolot. Jalma nu sekolot itu boleh menjalankan puasa. Boleh menjalankan puasa. Terus ain. Nah, ieu balik deui anu keur usaha kasar. Ain. Al-atsu sangat dahaga. Al-atsu sangat dahaga pisan, kuat. Makanya disunahkeun setiap sahur maca surat Inna A'toina. Dia mengurang sahur teh gelas saimaheun atau kendi kenaran kendi anu bagus mah cai teh kendi yang kendina ulah di kuburan. Nah nanti kuburan loba kendi teu kudu meuli. Ya kendina meunang meuli ulah harta. Nah kendi aya masjidan tah. Lamun kendi nu masjidan mah lawan di kuburan dulu eta. Nah, saya kendi itu ukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar.